mantak lamun kiai hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur eta mah kiai pang goblok-goblokna jeung pang tolol-tololna jeung pang bloona dunungan ye tukit pudali benteu nya mah dibere disidekahkeun deui kasias ya lu ngomong ngadahan engge nyaho aman ki pudolina mah sia nu jebeg nyaho sia jebeg. Ya Allah, ya Rabbi, badak kalau heran lamun aya kiai dek ngembangkeun agama masih kene ngadahar duit pamarentah heran. Heran gua. Haji cenah jauhan pamarentah ulah. Wow, biasa kula mah jeung bupati akrab, jeung gubernur akrab, jeung kapolda akrab, kapolres akrab. Bahkan saluhurin kapolda naon? Siapa eta ngomong? Jauh sia makan. Ya, bukan nyaho. Nggak bener nyontek. Aing mah pokoknya timbul di sia mah aing teu percaya bae ka jeung bener ge. Tuh. Ye, TNI larau ulama masyaallah. Bahkan asa babaraha jelema gede moal ditanya moal dibejakeun deuk ka dieu ulah sikulat teh. Itu pugu maksudna. Wow. Bahkan bupati urang, gubernur urang babarengan jeung urang. Naon kitu ngaranna haul. Bakal gubernur mah geus mere mundingna ge 2 sapi gula deh. Je, ya nama geus mere kuari ge ti kamari ge geus mere. Lain beu sia mah ngaji bae teu mere. Malah geus ngintip bae cekerna goblok bisa coba. Lain masalah wow jeung wow. Biasa kerjasama ulama jeung umaro dalam rangka nanjeurkeun kebenaran, nanjeurkeun agama. Ulah pasal ieu ngan ulah hayang duit mah sakitu. Justru kurang masuk kaju ngajauhan lain biasa bae. Jadi ada jelema sarua. Keur bareng jeung urang lain keur di luar urang mah Allah alam. Nggak jelema nyolain. Gitu tuh kan keharti kan orang iya tuh biasa bae wauhan biasa ngan ulah ngadahar duitna sebab kuari eueuh nu halalan ayo coba pang ningalikeun nu halalna di mana ieu mah ulah gandeng urang bae iman maksudna ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah numbantah kaya bahasana lamun teu amat terjadi di hiji negara duit teh geus haram malulu kumaha pamarentahna mere apa ulah ka rakyatna hiji nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah geus dibahas kabeh geus dibahas masyaallah karim nu kaliwat etik aja ya Allah mali teruskeun aku mali teruskeun teh ngabahas eta mah babiya loba kiai-kiai mudirun anu proposal mah dulu salah cenah kieu henteu lamun memang deuk neangan dunia proposal lain deuk nanjeurkeun agama lamun deuk nanjeurkeun agama ulah moal didenge ku masyarakat saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern saha nu ngadengekeun eueuh nu ngadengekeun didengekeun di bari kieu mah oh iya di tukang be aju samping dari kaluhurkeun pret beres ieu tamun hayang nyaho geus kitu tah ya Allah Ki Pudoli teh kiai teu bener tapi nyana mah masih didengekeun kene ceramah masih kene didengekeun coba kiai modern apa didengekeun teh kararieu oh iya di toilet teh bener teh geus aing mah teh nyaho bener teh nyaho pokona da
Kipu Dali sakit itu masih didengekeun kan. Sakit gitu bener. Lu maksudnya, yes, ya mau masih ngomong. Sakit gitu bener didengekeun kan. Berarti hebat jasa kan? Si itu mah bener na bente didengek, kok masalah? Ya Allah. Itu keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya? Keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener, nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah ku ari hayang ridho makhluk, nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga ku ari nyana jalan pi neraka kan berubah tah. Tak berubah, mun tadi kotok berubah, anak embe berubah, orang kiai ge berubah. Orang kiai ge berubah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, Allah. Masya Allah. Masya Allah. Walau golabal haram biadi sultan, lamun ngalindi harta haram dilengen raja. Sultan teti RT datang ke presiden sultan. RT teh sultan terbawah, raja terendah. Aduh hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah. Eta hebat sebenarnya. Hakikat mah luhuran RT jeung presiden. Presiden mente langsung bersentuhan jeung rakyat, RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat. Langsung nyana mah. Korupsina kanyahoan jasa. Sakitu gede-gede. Ya tapi di pasar Kemis mah mal aya RT korupsi mal aya. Alhamdulillah. RT sorga kabeh. Walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja, di tangan pemerintah. Cek Imam Ghazali hurrimat atiyatuhu haram dibikeunna. Pemerintah ulah sok mere komo ka kiai. Mentak ulama enggak sih, bupati menang ka imah asa ulah marang bere. Gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga bere ka imah geus diancam ulah mere. Kapolda mangga hayu. Dek ngaji babarengan dek salat Jumat mangga asa ulah mere sakitu. Dinyatakeun ku ulama. Lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah. Ieu cili cengeng. Pengen dari saya do, jelas kan? Mantap bupati tarang mere, kita jebutkan pelit ulama, embung bulan. Sekali-kali mere, duitnya ini duit negara apa duit bupati? Duit kula cina ieu mah. Oh mere, sebar duit rahasia eta mah. Syirik menta kan? Ya, cabok syirik lain. Aya usaha, nah gubernur aya usaha, nah di luar kenegaraan, di luar pemerintah, eta nu halal mantak dibikin kai mun halal. Gubernur mere gede lah mere. Cenah ciki aya nyawanya, ye mal bisa. Sesuk aya nyaho bae heran aing mah. Teh, ulah. Ya, nyatakeun. Kapolres Pak Alip sebarakali kabar ieu teh. Mas saya mau di sini boleh, mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya. Udah jelas-jelasan. Oh ya udah, terdekat. Saya kaya cepulan. Bejakan gula mah sugi aing daripada dibere mah ngebut sugi aing. Pokoknya mah datang ke rumah saya, ntar saya jamin. Oh, kamari Pangdam. Pangdam ka imah teh. Geus bejakeun, saya kaya dibandingkan dengan Pangdam. Di hareupeunnya na urang ngomong. Kayak apa sih? Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sebar bau suka ditu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya temere ya Rabbi. Kan sebab dibejakan kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya bae Lexus saha. Ulah ditanya, mun ditanya anjing. Waduh bahaya ya.
Alhamdulillah. Akhirnya nyana akrab, bakat dekat dia mangga, nu penting ulah mere sakit. Ih, gampang ngeunaheun. Aya deui pejabat nu dekat dia deuk mere sabaraha miliaran deuk merena teh. Ulah. Kecuali ka dieu moal mere. Sadamanya deuk mere ulah ditahan. Aya nu ngabisik oper we cenah ka dieu. Tangkorak sia urang. Ce, aing ngajurumuskeun sia. Sarua jeung si deui ditahan kana neraka ka sia. Di sini urusan neraka wa tanggung jawab abdi. Ya, goblok. Ieu mah abeh urang lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah. Sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah. Supaya salat teh hampang, maca Quran hampang, zikir hampang ngeunaheun. Karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah cara na eta tah. Duit itu kos kitu ulah didahar. Masyaallah. Panjang tah urang mun nyaritakeun kos kitu teh. Carita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang. Urang usaha limbah sedangkan usaha limbah mah lobaan haram. Usaha lamun limbah lobaan haram. Geus teu kudu jelaskeun. Geus teu kudu jelaskeun lobaan haram. Dah cenah kiai so tahu jasa. Ayo sia ka dieu. Ditanya sia ku aing. Emang aing teu sakola heula aing sakola. Sakola perlimbahan maksudna goblok. Ih, atuh aing nanya heula ka ahli limbah. Ye, mantap kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok we dijual henteu dibikeun henteu. Kula nanya ka haji, kan eta teh dijual henteu lah cenah. Haji kunaon teu bae henteu. Engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae di dinya emang ulun hayang mun geus-geusan cenah ka haji mah. Ka haji kula teh kakak kula emang kunaon? Mal beres cenah teh. Horeng meulina teu beres, ngajualna teu beres. Ye, cek kula kakak kula sakitu mah lumayan oge ye. Atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah. Ngangkrok we talimbah di dinya. Kula kan ditanya. Sababaraha pelimbah kula nanya. Anu oh iya tah. Geus masalah geus, cuma keur carita doang ieu mah. Biar carita. Tapi kan jelas aya nu halalan, nu ngarasakeun harta halal jeung haram hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna jang dahar dirina jeung keluargana mah ulah dibere nu haramna. Oh mata di mun dibahas panjang loba lah caritana geus kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge. Geus we urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu. Nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna. Nu haramna jang saha teh? Dikeun sia teh. Kagok oleng. Tuh kan beres pikir cerita perubahan. Urang tadi ngeunaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok kadahar duit pamarentah nu kadahar ku nyana keur ngamuk di jero nafsu lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik ya Allah heuh bener minggu kamari mah heuh bener barang diborjakeun ku sieun ngamuk bahkan nyana dakwah ulah ngaji ka Cilomo. Haram segala rupa, bank haram, kredit haram, duit pemerintah haram. Geus, ulah sok ngaji ka Cilomo, jeung aing ngaji. Ngaji naon sia? Wae ka baca kitab kabeh. Baca ku sia kabeh, leg-leg ku sia kabeh. Teu deuli datang aya nu ngadengekeun bae. Sebab naon dibendu Allah. Ku nafsu da moal beres. Ngaji ka dieu emang sanuni tah teu hayang. Teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu. Ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang nguduk pan masalahna. Ai teu kudu wau, teu kudu. Dia kula ngaji teh teu kudu wau, teu kudu kenal, geus teu kudu sasalaman. Acan. Geus betes ieu jeung tukang pakaian awewe mah ka ditu.
jeung tukang sate ka ditu. Beuh, memeh ngaji geus mesen 3 bungkus. Bawaeun balik. Budak ngudu segala rupa. Masalah. Teu tah mah seni doang tah mah Kiai. Seni perut tah mah. Masalah ngaji-ngaji keneh. Belum masalah. Nah, udah jelas perubahan-perubahan mengakui ya Allah ya Rabbi ya. Ngeunaheun salat ngeunaheun Allah. Ku ngakuna bae ngeunaheun. Penting dae kudang salat Allah. Menang tah 2 poe 3 poe ngeunaheun. Kadihna kot teu ngeunaheun deui. Eta duit haram wae di awak urang ngamuk deui. Ngamuk terus nafsuna timbul deui. Lamun ku nafsu mah moal ngeunaheun. Tah ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake. Ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan, tapi karasa ngeunaheunna salat. Eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah. Ente ulah hese-hese ai salat aing sih ditarima apa henteu? Rarasakeun ku sorangan. Asal salat urang ngeunaheun eta ditarima. Geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah. Asal ngeunaheun karasana eta ditarima. Asal rungsing teu ditarima. Aing salat ongko rungsing ongko. Salat teh rungsing heran aing mah. Tah eta nu kos kitu karana teu diterima salatna. Oh, komo. Ciri ka mana? Tungguan aing ka aing salat teh Allahu Akbar. Bas. Cepet amat campingkeun ku aing. Salat teu diterima. Semana sia dek nungguan salat aing tungguan lamun teu ka aing nyusul bae aing salatna aing mah biasana tenang cek anu ngadaguan coba hayang nyaho ketenangan sia aing tungguan ku aing menang 3 menit geus pan sia tenang si 3 menit rungsing aing teu diterima tah salat asal rungsing teu diterima salat bahkan karasa kehadiran Allah teh nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal. Mata kabelah ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan. Nah sebab da ngeunaheun sorangan mah. Allahu Akbar teu kanyahoan ku batu. Pas tahiyat ge haju teu hudang deui. Orek nunduk tah. Haye. Ya jaga paharaman. Lamun hayang ngeunaheun ibadah, urang deuk ka mana tuh? Deuk ka mana? Adikula ngorakene gagah maot. Kiai anu ngorakene maot, Pak anu ngorakene maot. Meureun engke ge datang ajal teh ka urang. Lamun urang geus dibere ngeunah ibadah, geus teu panasaran maot ge. Sebab aya dina ridho Allah. Sakitu ja maot mah. Bakal jasa nu penting husnul khotimah sakitu aya ridho Allah. Aya jelema biasa keur hirupna ja biasa ibadah tapi begitu neuk sakarat heseueun amat teh maca la ilaha illallah maca Allah eta haram-haram dina beuteung. Masih numpuk keneh ngahalangan. Masyaallah karunyaan awak urang ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri maneh dina neraka. Carana paharaman-paharaman. Sebarang dahar bangsa anu bangsa teu jelas-jelas bangsa hayam-hayam negeri teu jelas teh mencitna nu geus di pasar nu geus nang masjid ulah terus bangsa nu teu jelas-jelas we geus gara itu urang geus kolot bari mah berubah diri bung duit bangsa teh pamarentah wayahna ulah cenah ieu mah dibere bae beulikeun ka bensin ulah didahar, balikin ke bensin, banjurkeun ka motor beuleuh. Kiai bener kos kitu jasa. Sugan teh mah bener. Lain, geus mah kitu deui. Dari motor sia motor batur. Balikin ke bensin pake ke bensin motor mobil masalah. Tuh masalah. Ya. Tah. Ulah ge pake meuli baju, dipake salat ulah. Jadi aya tah anu rada deureus. Ya, rada deureus aya. Sebab ieu kokocoran itu gitu. Kecuali hasil usaha manehanana, usaha nu bagus, aya nu halal anu entak amanat Abah mah kieu.
sia dibere ku pelimba ku pedagang tarima ulah nyaritakeun ku kumaha sebab aya nu halalan tapi lamun dibere ku pamarentah ulah didahar mun hanya amanat apa kos gitu mun sia yang ibadah bisa tuh kan maju ulah wow biasa akan jadikan ku urang sobat urang tapi ulah hayang pamerena nu ngaran duit nagara. Oh, sedek bolak-balik di dinya we peng cili aing. Sedek aing ngapan proposal. Aing mantap bolak-balik geus sia can ngarti goblok. Mari dibalik deui sia can mah goblok sia. Tungkul tanya nada. Pajar teu ka deuleu meureun ku aing. Ulah udang ganyawan sia.